Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Berebat hiji budak awewe kira-kira umur 3 tahun. Naralang lumpat ngajauhan golodog imahna bari ngekeuweuk sakeureut goreng daging hayam dadak mentokna. Ninggalkeun budak lalaki anu umurna kira-kira 7 tahun. Cindeluk di golodog bari oge nyecekel goreng hulu hayam anu geus mologpog eueuh kulitan lantaran geus beak di dahar. Sari, sok hilian da salima bager Sari. Si budak lalaki teh bari ngeneng goreng hulu hayamna. Ti tadi manehna ngarenghe ka adina hayang dihilianku daging dada mentok boga adina anu masih weuteuh lantaran tacan di dahar ari lain di lamotan mah ngabarengan beakna sang sapiring. Halim Hulu hayam mah telat saya takingan. Budak awewe anu ngaranna Sari teh kalakah lumpat beuki ngajauhan. Teras ge jerona ya poloan Sari. Ngonya geura pelam sok Sari hilian da bager Sari mah nya. Si budak lalaki teh anu tayalian ngaranna Wijana. Turun tina golodog rek ngudag adina. Montong ti jero dapur anu ngagorowok horeng teh nya arum anu harita keur popolah pikeun nyampakeun gumilar salakina anu tacan ngarong heap keur nguruskeun dagangan areng di Garut. Maneh mah hawak pisan jana sakitu geus dilebihan teh anger we ngaleuwih nu jadi adi maneh mah piraning dadana saeutin jangjang-jangna nyarum kadenge nyarita deui tonggoy di dapur keur ngangeun kari ayam. Wijana teh malan kataya we manehna leumpang lalaunan geus sada jauh ti imah berebat we manehna lumpat ngudag adina Sari. Barang mireungeuh lanceukna ngudag teh berebat deui manehna lumpat ngajauhan sieun direbut daging hayamna. Ma ya geula rek ngadabut aking hayam ma. Iya ma. Ya rek ngadabut aking hayam. Sari bae lumpat teh gegerwan ka indungna. Ngomongna tacan pati bentes. Moal Sari asa minta atuh jana seeutik we. Bejana teu panasaran hayang ngasaan daging ayam. Wijana tetep mudag teu nolih kanu jajarewetan. Alim tong maya geula masan tuyung. Sari terus ngoceak lantaran ngagorobas kana gawir anu satuluyna ngagulutuk ka handap ngagejret kana batu. Taksiran we bakat tingku sieun direbut daging hayamna. Manehna teu awas kana tincakeun. Tijalikeun najong batu anu akhirna tijong golong mileupas kana gawir. Sari ragrag kana gawir. Wijana ngagorowo ka indungna bae lowalawe hing we ceurik. Rewa sieun adina kumaha onam.
jeung sieun deui ku indungna. Puguh pangna labuh teh lantaran diudag ku manehna. Kumaha Jana? Nyi Arum norojo reuwas bari ngajingjing sinuk puguh keur ngangeun. Itu Situl sesari Mak Sari lagrag Jana nemalan bari ngaweweun nunjuk ka handap. Alah nah atuh kumaneh diudag-udag wae Jana. Nyi Arum ngabarebat nyampeurkeun rek ka handap. Nyawe si horeng sari teh kasampakeun ngacepat teu usik malik kawas anu geus teu nyawaan. Jana Mainan nanya deui tarang ngadadak kerung bangun aya anu dipikiran. Asa geus ngadenge ngaran kitu teh baheula. Nya memang ngaranna si Gumilar. Cekeun tas hatena anu kedal. Kunaon atuh talang teh? Labuh. Mana nuliskeun di omongan anu tadina katunda lantar mikir heula. Kumaha diteunggeul? Wijaya nimalan sabalakaana. Har. Namoga indung teh galak. Bangun beunanya maneh teh nya. Wijana teh nimalan. Maneh kalah tungkul bari ngusap-ngusap getih anu masih keneh merebay. Mapai-mapai pipina ngarasa heran oge neuleu aki-aki leungeun katuhuna kengkong. Jiga nama geuleuyan ku maneh meulanya. Tapi katingalina jag naker sarta teu katingali ti mana datangna jojol jeleg we hareupeun. Alah karunya kadieu urang ubaran. Sok urang ubaran kadieu Jana nya si aki-aki teh ngusiwal kana pesakna ngaluarkeun peles leutik deui si bubuk-bubuk bodas sarupa aci atuh peruluk diubarkeun kana terang Wijana. Lamun Cicapar teh jauh keneh nah sanggeus ngubaran si aki teh nanya. Itu Coki. Wijana nimalan ponok bari nunjuk ka lebak tembung parentul suhunan imah. Ari maneh didinya di lemur teh nah. Si aki terus nanya. Wijana ungeuk tapi baluna mah tacan leupas. Terus netep suhunan imah. Ingetan kadina ka adina anu tadi ngagurubas ka gawir. Rek balik teu wani lantaran sieun disiksa di ku indungna. Oh nya kanu ngaran Gumilar eta teh. Si aki terus talete. Wijana teu nemalan manehna kalah kah melong. Kaget umeh ieu aki-aki teu wawuh teh beut nanyakeun bapana. Eueuh keur kadayeuh. Kadayeuh. Wijana kalakah nemalan nu lain-lain. Memang teu salah bapana teh keur eueuh di imah. Percuma datang oge. Si aki-aki teh ngagerendeng nyarita ka dina sorangan, ret deui ka Wijana keur tungkul balik ngoer-ngoer taneuh ku curugna. Sabrehan oge geus kajudi yen ieu budak teh ngabogaan susunan anggota badan anu kacida hadena. Dadana lebar. Leungeun jeung sukuna paragel. Panona seukeut. Sedeng dua halisna garomplok ku bulu anu leseng hideung. Alusna teh keritan beungeutna ngalaka indung. Lamun seug ngalaka bapana mah tang tugeus kateguh yen ieu budak lalaki teh anakna Gumilar
nu kumanehna rek didatangan. Lain gana balik atuh jana. Wah, indung bapa meureun neangan ih. Si aki-aki teh siga anu ngajurung laku. Sedeng suku manehna oge sabelah geus malik rek ini ti heula. Wijana kawas anu humaneuar. Namoal balik kitu. Aki-aki teh malik. Sukuna anu tadi geus dilengkahkeun ditarik deui. Sieun disiksa ku si emak balik oge Si aki-aki teu ngomong deui. Ayeuna mah manehna kalah neuteup moho, teu pupuguh jolo-jolo we timbul pikiran anu lain-lain. Jadi moal baliknya maneh teh nya. Sangeus sadalila kakara manehna nanya deui. Moal sieun ku si emak. Narek ka mana atuh? Reka aki di Nangkapait. Wah, ayo atuh. Bareng yang aki lagi oge ka Nangkapait teh jalu. Kodah urang akon supaya gancang lempangna. Si aki-aki teh bari ngasongkeun tongongna. Wijana teu panjang mikir deui. Gegedena mah percaya kana omonganna oge. Sangka alana ieu teh jalma bageur. Tadi oge kapan geus kanyahoan make deuk mubaran sagala rupa. Kecelak we manehna kana tonggong diakod ku si aki bangun hampageunaker. Memang nya rurupana mah siga aki-aki tapi sanyana mah tacan kolot-kolot teuing. Mun dibandingkeun jeung Pak Asmita akina masih kene kolot Pak Asmita. Bakating ku geunahna ngahenen dina tonggong katamah angin ngahiliwir. Teu beda we ti dihihidan. Teu karasa deui reup we wijana peureum anu saterusna nyegrek-kerek. Saeutik oge manehna teu nyahoan yen aki-aki anu ngakodna teh kebat lumampahna geus jauh ti Nangkapait. Suka wening mah kitunya Nangkapait teh para cakranya. Baraya gumilar mah harita teh keur ngarekuh nanjak. Geus kaliwat sadah urip teh balikna ka lemur rada leuir lantaran tadi teh nyimpang heula ka inung bapana. Sajabana nginum heula dumeh ngarasa hanaang. Oge bebeja ka bapana yen ladang areng teh cacan katampa kabeh lantaran kabeneran keur kosong duit cenah. Isu pageto cenah mun teu dicokot ka Garut bakal dianterkeun ka Nangkapait. Baheula teh ti saprakna kawin. Teu lila manehanana teh pindah ka Garut ka Cicapar. Tepat nama ngesian imah akina mangsal hapi. Ari usahana mimiti nama mimilu we kanu jadi bapa nyeta jual beli areng. Geus ngarti sarta geus bisa jalan sorangan cuwe sinama caka sorangan. Malah lila-lila mah Pak Asmita teh geus cara pipilueun deui buar biur ngirimkeun dagangan. Cukup ku gumilar we sorangan. Tapi ari nu melianana di Nangkapait mah tetep Pak Asmita. Gumilar mah ukur ngajual ngawungkul. Lincak tahun kadua titas kawin. Gobrol Nyi Arum ngalahirkeun anak lalaki. Di ngaranan Wijana itung-itung mepeling-eling kana ngaran manehna panglandian ti aki kukutna nyaeta Aki Dekong. 4 tahun ti harita tada carang oge. Ngobrol deui ngalahirkeun anak awewe. Atuh gebrol deui ngalahirkeun anak awewe nya di ngaranan Sariningsih ta budak awewe teh. Sari tina nyari da puguh budak teh geulis. Ari Ningsih nginjem ngaran bibina Nyi Ningsih bojona Arman. Dipake ngaran budak soteh lantaran baheula waktu gumilar mimiti nincak dewasa pangheulana wawuh jeung mojang teh kapan jeung Nyi Ningsih di Cipacing.
datang ka lembur kasampak teh Nya Arum keur kokotetengan neangan Wijana. Lantaran ti saprakna tadi takot ya tarangna. Budak teh terus ngiles teu kanyahoan ka mana sarta teu kadenge sora-sorana acan. Sari kedilahun ku uyutna. Aki empi anu katempona ayeuna mah geus kolot pisan. Ngan teu we ari bongkok mah, tapi ari bukna mah geus cumut-mut kabeh. Huntu-huntuna geus pamitan kabeh taya nu tinggalin hiji-hiji acan. Kakara oge ngarongheap padeuketan, budak teh geus rangga hayangeun di pangku. Naraja tina lahunan uyutna, kalacat ka Gumilar kana golodog. Gumilar kana golodog karawak we budak teh di pangku, celengok-celengok diciuman deudeuhaker. Nyi Arum anu tadi panggih dijalankeun neangan Wijana. Sarta anu terus nuturkeun ka salakina, ngajanteng keneh di buruan bari teu weleh tumpat tempo. Dari wah bali wadak wah dai deh gagulu bagala gawir kapai haroge kapai gelirake Aki empi ngabejaan Gumilar. Nuhun cenah tadi yum ngawartosan mung janana jantan ngiles tuka ka mana. Dipilari ti tadi ku indungna oge tacan kapana keneh geuning walon Gumilar bari ngaret ka pamajikanana. Tanyakeun ka babaturanna atuh yum. Dan kunaon bisi milu ulin ka barudak gede. Gumilar nyaita deui ditujukeun ka pamajikanana. Parantos eta oge namun sadayana teu terangeun Kang. Engko di ka babatuna mah da araya babatuna mah anu biasa rerejengan ulin teh. Nya Arum nembalan kawasan nu geus beak dengkah. Ciga tu sakali deui sugan ayeuna mah aya Gumilar ngajurungkeun. Asa teu percaya piraku make eueuh sagara. Naon anu nyari teh nung? Gumilar bari ngusapan sirah Nyi Sari. Ebreh geterna sora nembongkeun ka deudeuh anu pohara. Iya, nyali. Sari ngaragap sirahna. Ulah dilawaran atunya. Jana mah lengernaker. Gumilar kawasan nu mangunangkeun sanyana mah nyombok supaya Sari teh ulah nepi ka kanyanyerian. Jangan nu bangol mah bade ngalabut ake ngayam sai. Budak teh laporan yen mahena mah teu salah. Salah nama jana di kalembut daging hayam milikna Sari, gitulah mun dijentrekeun mah. Tapi Sari kudu ngelihan maneh nya. Mun jana keukeuh ngaheurian wae, lumpat we ka emak ya, geulis. Gumilar mamatahan. Teulah kurunyung Nyi Arum geus balik deui tapi lengo. Wijana mah teu kabawa. Pasomona tembong nguyung bakuna mah sieun anakna kumaonam. Mangkaning tadi kapantarangna ditakol ku sibur nepi ka baroboran getih. Kumaha yung? Gumilar nanya mihlaan. Teu aya Kang. Ditaroskeun ka itu ka dieu ge ditaroskeun ka Haji Sambas teu aya. Taroskeun ka ditu ka saha itu teh Herman Rey teu aya teu alapaleun. Aduh, luput. Naon cenah? Luput aya nu terangeun. Nyi Arum riukna siga anu reksa hingeun ceurik. Hariwang budak teh bisi luluasan bakating ku ngarasa sieun. Heg budak teh ngampret jauh atau mangpret jauh. Saleuheun mun ngadatangan ka akina dina Kapait kumaha mun terus luntas sakapalan-paran. Ku sieun mah piraku we make teu luas.
tengah meremnya kumaha Kang? di tengah budak teh mana teu daek balik oge gumilar kawas anu nyalahkeun ka Nyi Arum. Ditako tarangna Kang rumaos kalepasan dan aku ge sudah si ka anak nakonya Kang sanu teu leuwas atung Kang si Nyai teh dugi ka tempes-empes malewi teh talima moal tiasa katulungan deui kitu Kang. Ditako kunaon gumilar nanya kaget Ku siwur Kang getihan mohon mung rarausan ada asa teu tarik Kang. Nah berkawas dayang sumbi atuh yuk mah nyaho budak atuan lagi budak kumaha Kang kukupingan teh nyebat dayang kayuyum. Nyi Arum nyalitana rada sewot ngarasa tengenah ku anu jai salaki disebut dayang. Aduh jadi batu kakang noge lain dayang lonte gumilar ngarenyung eta yuyung sepatos nyeputi dayang sumbi nakol ku sibur karena sirahna sang kuryang geuning kitu dina dongeng nama geura kuyung teu terang. Bet kalaka lulucon akang mah batu mah serius kuda ka mana milarianana atunya nya si Ujang aduh ka mana cenah ka mana mangkana ieu teh tos nyedek ka sonten. Nyi Arum ngalengis kawas anu rek ceurik. Di mana tadi takolna teh Yun? Gumilar nanyakeun. Itu di sisi gawir Kang, di sisi gawir. Nyi Arum bari nunjuk. Keun ku engkang dek di teangan. Moal ka mana paling oge nyumput meureunnan. Bari reos we gumilar ka sisi gawir rek nempo eret nempo getih ucat acek dina taneuh. Lain lalaunan heuli kana getih nama ya. Nah atuh jumun teh ka sasangkeng teuing pisan kawas lain ka anak we ya maduh teu kuhan teu gumilar ngagelandang dina jero hatena. Getih anu ucat aceh teh dititenan puguh ngecelakana teh garing atuh atana keur tapakna terus merapat ka sisi kebon. Gumilar terus nuturkeun tapak-tapak getih anu tadi nyak celakan. Rada kaget oge lantaran tapak ngecelakna getih teh kalah kabeuki ngajauhan ti lemurna anu satusna anjog ka pasir kebon manehna. Ayeuna mah tapak nyak celakan getih teh geus teu katempo deui. Tapi tapak suku anakna natrat. Puguh taneuh tara kasaba ku jelema ari lain rek barang ala mah. Anjog kana batu urut tadi wijana diuk. Tapak suku teh leungit breh taneuh deukeut batu teh. Raca tapak ngoeran batu teh lamedong ku getih garing kawasna bae. Nepak tina leungeun atawa ngahaja disusutkeun kana batu. Aduh. Jana gumilar gegerwan bari hatena mah gegebegan lantaran